saran emang Nur. Naon gitu Riz Nur, panglapankeun mobil lah sakedeung nita. Kurang carape ya aduh. Aduh, gaya ini cara rapi tas di mana tuh ente Riz Aduh, pogo geus. Panggihan jeung awewe urang teh cara rapesan teh. Heeh. Asa kotor urang rek ulin deui. Gampang yang mari masalah recihan mobil mah. Heeh. Oke, sanggeus. Siap. Yuk, platna. Ya, mana tinggal duduk manis kan mah masalah ngelapan mobil aku beres. Oh nya. Siap, Pak. Baik lah. Heeh. Ada kopi-kopi bisa lancar sih Aris we. Manon. Sekalian ku lap lah, ulang ku eta ame alus. Atau kudu dicayan urangnya? Iya, ame teu sakali dinya. Wayahna. Ieu jeung urang ieu. Jeung Mang Nur. Lah, menang milik ya urang pokona mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu bae 100.000 teu salah. Lah penting mah 8 we lah, arek ketemuan deui. Gampang heuh geus ku aing. Wah, ieu mah bener. Arek sare heula urang. Ujung siap. Nuhun nyarisnya. Siap. Lumayan ini cepet. Gimana tadi saya? Jangan duit tuh, duit Tuhan mah. Dengan duit emangna duit loba di jalan ya Didis. Bisi maneh butuh duit mah ya. Aing teh pan aya perlunya. Panglapankeun mobil aing ieu nya. Aing beruhan yang urut-urut mah ya. Baik teh. Heeh atuh mang daripada urang teu boga duit. Heeh ya, tah. Lumayan lah. Sekarang 20.000 geuna. Sok we nya. 8 sing berarti aing aya perlu heula nya. Alhamdulillah keur mah teu boga duit teh. Aing lumayan teh. Ieu mah di 8 unggul saeutik geuna. Cik, tapang jadi Mang Didis ya, Mang Didis. Aris, Tapang Mang Didis ya Dida. Mang Nur kemana? pan bete mobil Mang Nur lain. Nah, Mang Nur kumaha urang ieu? Capek curhat tapang 8 ka Mang Nur. Pan urang bieu geus diburuhan ku Mang Nur 20.000. Cih, nah 20.000 kumaha tadi urang muruhan Mang Nur ge 100.000. Tapang jadi ku Mang Didis ya. Anjir, sugan aing mobil Mang Nur. Mang Nur ngadibul ka aing. Geus atulah aing boga tah. Cih, nah kumaha aing Mang Nur ieu kalanita Mang Didis. Aing mah di bawah mobil can bersih, urang ieu neang awewe. Geus cuma coplok duit 100.000. Naon ieu motor? Enggak bensin dia mah. Kemarananya baru dak. Biak bensin, Riz. Anjir, sugan teh rusuh di Cicurug. Aku naon maneh wawan? Aya mawa motor gede. Era we kuteng nya gede. Didodorong deui kunaon gitu. Ek meuli bensin di tonggo. Tukang bensina. Lah sia maleun tukang bensina. Teu gablek duit sia maleun heuris. Yalah aing ngopiraku di Cicurug. Sok itu tukang bensin nggak jajar aya Mang Odik anggoyo karaya. Ya mah teu boga duit turun. Sigana mah. Ya, ulah loba omong ayeuna urang nginjem motor ek meuli bensin. Ieu bukan pisan aing kudu pusing aduh. Mana kunci motorna nginjem motor sagedeung meuli bensin? Gawing. Ulah lila. Moal sieu pira ge meuli bensin atuh. Ya, wan lamun ada ka warung aing sakalian pangbalikeun minumannya. Gampang. Dingin itu aing haus geus Ada poho tuh minuman koyo teh gelas mana? Ya, bukan duitna udah kudu setengahnya. Lah segalasan. Mana keur gabut heuris. Duduk acan lu, para rusin. Ada sok nyangkol gas. Bisa teh mau motor ada gimana? Nangkring dia. Kemana Mang Wan?
aya perlu ieu teh. Masih cinglah dia. Aing teh Aya perlu. tas ngagade motor aing gope. Ngagade motor ti saha? Si Aris. Si Aris. Heeh. Ari kitu aing butuh pisan ayeuna duit. Mana teh yang mangawan boga duit. Ngagade nama ieu teh gope. Bae aing 200 ge. Benar. Bener aing. Ente erek butuh ieu. Ya kira-kira 100 mah dar wae. Lah, sia mah teu kiraan aing ngagade ge 500 aing mah bae. 105.000. 200. Buru erek mau teh. Aing mah boga duit lagi 105.000. Saya mah. Tah, erek duit teu kajet gimana gade ieu lain dijual. Nya teu kiraan atuh 150 bisa lambatan nga. Meuli buah sia mah. Nah, atuh 100.000. Heuh, tapi engke burit ge ditebus deui nya. Heeh. Bohong. Moal heuh kok bae atuh nya. Duh, gila pisannya, Wawan. Nya, bungkang bengkeng. Tuh, lapang mau kompannya geus kawas meulinaeun ku di kompanan bensin. Motor gede. Cek aing oge. Jauh meuli bensinnya jauh aduh. Heeh, cek aing mah. Bantuan masukkeun eta. Kudu anjing. Geus balik pernya. Paling ngegocengeun eta. 2 liter goceng kumaha lah. Tiksan era ku eteng kok. Lain deh Aris. Naik motor siana mana? Alah, heuh, mau Wan. mana mah Wan? Kalah leumpang, pantai mau motor urang. Astaga. Oh, teuing poho di warung pan aing teh mau motornya. Aduh, kela atuh cuang cokot heula. Ieu teh. Iya mah. Ah, inget kana bensin we aing rarasaan aing beak bensin. Cuang cokot ayeuna cuang cokot. Ayo. Jih, nabi du pisan mawannya. Ngao. Nah kolot kena saja mawannya. Kolot aing. Oh, heeh. Paling teu ngora kene padahal mah nya. Nya, Geus ora bidung. pohoan gitu sugan edan sih bawahnya. Cek aing mah lieur ieu mah. Bensin kaeusian duit meunang. Ang. Heuy, Naon ang? aing teu ngedit video. Tuh aing beakeun bensin ang ya motor euy. Sia mah atuh. Lain di deuleu heula indat indit teh. Tinggal meuli atuh da di dieu mah eueuh tinggal meuli nita sawe. Karuhani urang teh duitna tinggalin ang. Ya. Nginjem atuh heula ang Sia mah paling basah mah motor teh mah duit-duit acan tuh dah. Ayo mau motor mau duit di siak bensin nu brak hayam segala. Ya, Ang kira ku 10.000. Minimal 50 atau ang biru dah. 50 naon duit nang 30 nak kehet. Bukan bae lah. Pinjam heula. Heeh. Sia aing teh geblek duit sarua. Kapepet ieu mah kapepet nuhun heuh. Oh, ejik lah. Nuhun nuhun ang. Naon mah? Aduh mamang biakeun bensin sa euy. Ya tulungan mamang atuh aing jam duit we aya 50 mah. Segala pisan atuh. Ge 20 ya. Bae lah 20 ge nuhun aja. Heeh. Kapepet ya euy poho teu moal duit. Buru atuh geus magrib Heeh, nuhun nuhun sa. Oh. Alhamdulillah beunang oge jeung resiko. Aman euy. Pak. Minta duit, Pak. Nah, minta duit jeung naon? Urang teu boga duit. Aing ge sarua boga 30.000 ge bieu ku Mang Nur pake diinjem beak bensin cenah. Nah, ka urang ge sarua nyebutna teh kitu beak bensin 20 na dibenta. Nah, pira aku ka maneh menta ka aing menta? Heueuh, Pak, bener 20.000. Aduh, si kehead si Mas Nur si kunyuk. Eta mah meureun si goblok mangahajak ka aing 30 sal. Oh. Ayo Mang Nur nu dirasa kos lain cekroh.